Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng tepang sareng simkuring Desi Haryanti dina pangajaran bahasa Sunda kelas 8. Pangajaran hiji nyaeta materina rumpa kakawih. Sata acan urang medar materina, urang tinggal heula contoh kawihna. Tanah Sunda Kompetensi dasar dina ieu pangajaran kawih teh nyaeta mengidentifikasi bentuk, struktur teks, unsur, dan aspek kebahasaan rumpaka kawih. Mengomunikasikan rumpaka kawih atau melantunkannya dengan memperhatikan ekspresi dan teknik vokal. Tujuan pembelajaranna, setelah pembelajaran berlangsung, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi bentuk dan struktur teks rumpaka kawih dengan tepat, mengidentifikasi unsur-unsur rumpaka kawih dengan tepat, menjelaskan hakikat kawih dengan benar, menafsirkan isi rumpaka kawih dengan benar, memperagakan rumpaka kawih atau melantunkannya dengan memperhatikan ekspresi dan teknik vokal yang baik, serta menanggapi peragaan kawih dengan komprehensif. Aya nu uningat teu rumpaka kawih teh naon? Tah, rumpaka kawih teh nyaeta rumpaka teh mangrupa puisi anu sok dilagukeun, boh dikawihkeun, boh ditembangkeun. Rumpaka kawih Sunda mah tangtu bae dikawihkeun. Rumpaka kawih teh diwangun ku dua unsur, nyaeta rumpaka jeung kawih. Pamanili kana rumpaka lagu Sunda Buhun, umumna mangrupa sisindiran, nyaeta puisi anu diwangun ku cangkang jeung eusi. Wangun sisindiran kapanggih dina rumpaka kawih Sunda Kiwari saperti Bubuy Bulan, Sorban Palid, Cikapundung, jeung Es Lilin. Kawih Sunda anu rumpaka asalna mangrupa sajak saperti sawatara lagu Sanggian Mangkokok Suara, diantarana nyaeta lagu Dina Jandela jeung Kembang Impian. Rumpakana tina sajak Beunang Dedi Widyagiri, Kembang Tanjung Paninengan jeung Malati ti Gunung Guntur tina sajak Beunang Wahyu Wibisana, Hariring Nu Kungsi Nyanding Beunang Winarya Artadinata, jeung Peuting Pangharepan Beunang RAF. Kiwari sajak-sajak anu dijadikeun rumpaka lagu teh sok disarebut musikalisasi puisi. Contona sajak Pananjung karya Rahmat Ensas Karana jeung Cikaracak karya Godi Suwarna anu dijieun musikalisasi puisina ku Peri Kurtis. Tah barudak kumaha atos ngartos kana materi kawihna? Tah ayeuna mah aya pancen kanggo hideup. Kahiji nyaeta eusi pananya anu aya dina modul, kadua pek ku hideup pilih lagu Tanah Sunda atanapi Es Lilin tuluy dikawihkeun, dipidiokeun. Pancena dikempelkeun ngalangkungan WA di japri ka ibu. Ulah hilap pancena dikerjakeun sumanget diajarna. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.